Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu wa akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya satanapan gitu ya. Nalika jalmi geus poho ka Gusti Allah lantaran hartana mimma digepatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' ku Allah tadi bukakeun lain hiji abwaaba kulli syai' pintu segala perkara. Nalika jelema geus poho ka Gusti Allah. Tukang sujud mah, tukang ibadah mah rek usaha teh rugi jeung rugi nu nukang ka pangeran mah dibukakeun. Lain hiji untung naon miluan judi nu sok ibadah nu salat mah rugi we jeung rugi. Nu tara salat mah lolos. Jina nu sok ibadah mah sok kapanggih di era-era gitu. Anu tara ibadah mah lulus we jina teh weung nyahoeun. Jadi dina maksiat teh bebas we. Hatta ida parihu di mana menang ka beungharanana bungah tah jelema jang naon jang init ka Mekah ngabeungharkeun orang Mekah gitu jang naon jang puasa kalapar-lapar dahaga jang naon jang naon zakat jeung fitrah geus we jang sorangan gitu eta teh hatta ida parihu dari ka bungah akhadnahum baghtatan engke ku Allah bakal canak serentak sakaligus Gusti Allah di halangan eta jami ku hartana tepikeun ka poho ka Gusti Allah. Kapungkur kitu seueur jalmi-jalmi anu asalna soleh jadi kahalangan ku Allah ka Allah teu tiasa ninggal ka janten teu soleh kumar di kahijab ku hartana. Tapi harta teh teu tiasa ngahijab harta teh. Ngan dina pada umumna harta teh artos teh tiasa ngahijab urang ninggal ka Gusti Allah. Qarun teh sareng Allah dina Al-Qur'an fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhi yuriduna hayata dunya qala ya laitana misna ma utiya qarun innahu lahu haddin azim. Gusti cek jamaah teh abi hayang Qarun harta Qarun eta Qarun beungharan menika cida beungharna kapukur Qarun teh umatna jamaah Nabi Musa murid Nabi Musa jami anu soleh Qarun teh kumaha dipasihan harta nyungkeun harta didoakeun hartana ayeuna kumaha Qarun janten miliuner triliunan harta Qarun oge ku Allah teh digambarkeun Qarun teh ngagambar sok mun teh mah kaluar sareng penggawana Qarun teh nyanak non genep ratus pelayan anu ngajaga Qarun teh pelayan teh genep ratusnya 300 Pak pamegat 300 istri teras tentarana teu kawok genep 1000 tentara mun sakali kaluar eta Qarun teh teras Qarun nyanak genep 1000 binatang ternak dikaluarkeun dibawa onta dicanak sapi dicanak binatang ternak dari carana Qarun teh rek nembung-nembung ka jamin sanes ya. Qarun oge nyanak 60 onta anu mana onta eta nyanak kunci gudang harta Qarun mun digambarkeun kunci gudang harta Qarun sakoncina saontakna teh sakintal kekuatan ontanya nak kunci na hungkul sakintal berarti 60 kintal kunci gudang harta Qarun kumaha eta hartana kuncina geus 60 kintal Qarun ngarasa bangga akhirna kumaha dihijab teu tiasa teu emut da Gusti Allah